Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak geus sareng abdi Danu. Abdi Andi, Abdi Rizky. Ayeuna urang teh kalarasan nuju di mana Pak Andi? dia teh menuju di mana Pak? Perumahan Mawar Mekar Regensi. Mawar Mekar Regensi. Di Pinggir Pak, di tempat Itu Pak. di daerah. sana Cikahuripan, Kecamatan Cimanggung. Lebetna di Parakan Muncang. Atur nuhun. Atur nuhun satu acana anu masih setia standby di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel properti Kang Danu. Tah ayeuna urang ngabahas lokasi rumah subsidi nu ayeuna di kawasan Bandung Timur, ujung Bandung Timur, tepatna mah wilayah Parakan Muncang pangintennya jalan utama na. Tah ieu teh Pak Andi, anu bade ditamihkeun. Mangga. Sok, Naon? bade ditamihkeun terkait Dengar. proyek ieu. Mohon proyek ieu teh raos pisan view pemandanganna Kang. Janten ka gunung-gunung anu gunung-gunung naon ieu teh Kang? Itu kawasan Gunung Karembi, eta namina gunungnya Ciceri. Ceri. Ka gunung itu gunung naon Pak? Itu mah kawasanna atas lebet. Terus, Pak Andi. Nagrek. Mohon raos pisan. Tong ngabahas gunung ayeuna. Mohon. Tah ieu wilayah teh wilayah mana? Caketa ka mana wae gitu tadi wilayah Aksesna itu. Pak. Aksesnya kalarasan aya sababaraha akses. Mohon nu nuju ka Anu lokasi proyek ieu teh. Tiasa di Parakan Muncang, Parakan Muncang. tiasa di arah Jatinangor ke Tanjung Sari. Nya di arah Jatinangor ke Tanjung. Oh lewat payunnya di ditunya. Tah kang exit tol geus urang caket nya. Mohon. Ka Cisundawu nya. Kaci Samudrawuh tiasa, Mohon. Cileunyi tiasa. Terus naon bandara nu bade dibuka teh? Kertajati terus dibuka ya. Oh, Kertajati ge tos dibuka ieu teh, Bu, Bapak. Ayeuna sambil jalan weh ka payun. Tah ieu teh nyayogikeun proyek di dieu teh sabaraha unit Pak ieu teh Pak? Nu ready teh. Ya, anu terusan pami anu ready. Anu tos diisi teh aya 28 unit. Anu tos diisi teh 28 unit bumi di dieu teh nu subsidian teh gitu nya. Terusan aya nu ready 3 unit. 3 unit ready. Ya sadayana luas lahan aya 5 hektar. Aya 5 hektar luas lahan. Mohon. Iya punten. Pak Andi mah tong mai ieu juga dipayang. Pak Andina juga jadi Pak Andina juga nolong. Punten ya ke Bapak Ibu. Ya sambil heureuy adanya urang orang Sunda gitu beri seueur-heureuy gitu tah. Ini salah satu progres pembangunan sareng unit-unit anu tos di ararisi. Engke orang tinggal salah satu unitna direview lebetna spekna naon wae dimulai naon namanya teh spesifikasi ruangan gitunya. Dimulai karpot, taman, ruang tamu. Oke orang review bumina. Paling mana ieu teh Pak Rizky? Ieu teh hiji caket. Tah ukuran tipe. Di dieu teh nu standarna sabaraha ieu teh? Jadi pami kanggo anu subsidi Nuhun. standarna ieu mah bangunanna 3 meter persegi. Di luas bangunan. Luas bangunan kan anu sanes mah 30. 30 rata-rata. Ieu mah 30. 30 tilu Pami nya. luas tanah mah sami standar. Di mana ieu teh Pak Rizky? Oh palih dia. Oh katinggal ieu mah di payuna ge. Tampak mukana ieu teh. Biasa ditinggal tampak mukana. Tentang naon namina teh kade disorodot Kang. Kameramen disorot. Aduh, hati-hati. Cik Pak Ani, Mohon. tina tampak mukana ieu sabaraha meter ya? Ieu teh tampak mukanya kintun-kintun ka genep atau napi 5 Kang. Genap atau napi 5? Mohon. Oh genep tuh, genep. Tah Luas bangunan kapana. ieu teh berdiri di atas lahan genep 10 meter persegi dina luas tanahna ieu teh. Nah, itu naon itu teh batu alam sanes Pak? Bapak keramik senes. Keramik. Oh keramik katanya. Oh, motifna sanes motif alamnya. batu mohon. Agaduhan jendela, 2 itu jendelana. Iya nu ieu jendela hidup. Ventilasi ada. Jendela itu Jendela tos aya. hidup. Duanana jendela hidup sauna teh. Karpot cekap sange sa mobil itu. Terus aya taman. Di ruang tamuna. Aduh rada poek. Di ruang tamuna ieu kirang langkung itu lebar teh 4x5 nya 5x5. Aya Kang cekap. 5x5. Di ruang tamuna ieu kalur aya 2 meteran manginten. Oh, aya Ieu kamar utamina. Kamar utamana ieu bisa ventilasi jandelana itu jendela bukana tetep nyambung biasa ninggal ka dapur. Di kamar utama teh tembus ka dapur. Ika, Tos Kang, itu raos dipasihan pisan, Kang, rada dudukan kaki agung, kompor, sanes. hewas tapal. Kerana tos masang. Ayeuna lebet ka da ieu kamar kedua. Kamar utamana paling ditunya Pak Rizky nya. bebas. Sami bebas. Bebas. Luasnya sami. Heeh. 3 ke 2,5. Iya jendela bukaanana itu kamar
Muka dua tiasa lah. Ayeuna tinggal cek dapur apa nih? Dapurnya lumayan agak rada luas oke Kang ya teh. Atos di pasiannya Pak nya. Nah, ya. Oh, China tos keluar. Nuju halodo wae. Caina ngaguwor. Ya tah, caina saya. China saya nya. Ini mohon layak minum. Tah ieu Pak Rizky, ayeuna nu langkung penting nama. Ieu teh posisi teh dina progres teh sabaraha lami teh. Kangge proses misalkan aya user ya nya, lebet booking. Langsung proses BI checking, Mohon terus kumaha tah step by step. proses mah sami lah sareng Mohon, sareng nu sanes kitu nya. Nah, kami ieu mah kanggo pembangunan dulu langsung cepet. Langsung cepet. Ti booking begitu nya. Mohon, di booking dan dua sasi ge tos tiasa Terima kunci. Terima kunci gitu. Jadi progres pembangunan nu terima kunci teh kirang langkung di dua sasihan. Dimulai proses teh. Jantan gitu Pak Bu, teteh Akang penjelasan tos jelas namanya terkait spek pami hoyong uning langkung detailna katun di aos deskripsi di bawah video iya gitu. Oh bahan ieu nya. Nah, keunggulan rumah subsidi di Mawar Mekar pintunya pakai Bahan panel kayu panel. kayu panel. Jadi bukan dilapis. Kangge partisi jendela eta naon eta Pak? Eta mah Aluminium Pak. Aluminiumnya. Jantan gitu Bapak Ibu Teteh Akang anu ningali video ieu di mana wae sa Bandung Raya khususna wilayah Bandung Timur lah. Mohon. Anu periogi bumi subsidi di wilayah Cimanggung. Parakan Muncang. Caket Parangkan Muncang, pami tol Cisundawu, pami itu teh naon lebetna? Tanjung Sari. Tanjung Sari. Ieu direkomendasikan ku abdi margi naon hiji lokasina strategis, kadua napi una kengeng di dieu teh. Katiluna dina progres pembangunan rada cepet. Ieu teh progres pembangunan ti proses mulai booking dugikeun ka pemberkasan teh dua sasih ibu bapak teteh akang tos nampi kunci bumi gitu. Janten aya promo teh ya teh bagi. Aya promo. Nah, promona di dieu teh gratis 1 kali cicilan. Gratis free cicilan 1 kali. Pertama. Kedua untuk iuran air gratis 1 bulan. Untuk iuran air gratis 1 bulan. Nah, yang udah kelihatan tadi adalah gratis dapur. Oh nya, ya gratis dapur, dudukan meja nu tadi pakai kayaknya tos di pasian wastafel, kerana tos aya. Cai lagi lancar di dia teh, Bapak, Ibu. Iya, kangge skema pembayaran KPR bade dia. Kinten-kinten cicilan anak teh. Cicilan mah sami sareng nu sanes. Mohon. Janten tenorna 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. 20 tahun. Cicilan sami sareng sanes. Tah tanganana kinten-kinten bisa bah. 1 juta, 1,2 juta, 1,6 juta. 1,6 juta. Sami. Tah janten ya ibu bapak teteh akang nu misalkan nyesaran ti abdi mah survei heula ka lokasi gitu nya Pak Rizky nya. Engke tiasa tepang sareng Pak Rizky di lokasi gitu. Pami hoyong konsultasi salajengna tiasa melalui abdi. Kantun klik we di link di bio atau nanti nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Terkait spesifikasi detailna, terkait unit, tipe, ruangan-ruanganana, eta engke ditaro ku abdi di bawah deskripsi video ieu. Sakitu panginten informasi ti abdi nya. Mudah-mudahan ngabantos ka sadayana anu teu acan garaduh bumi, sing arengal garaduh bumi. Kitunya. Nah, terus informasi ieu bermanfaat. Ditutup ku abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Danu, Rizky, Abdi Andi. atur nuhun. Sampurasun. Rampes.